geus mampu geus naon teu buru-buru kawin ketika ditanya lain nanaon kawin teh riweuh deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawalar salam sing para ranjang yuswa, nu ngawalar salam salamet dunyana disalametkeun akhiratna, nu ngawalar salam sing dilalobakeun duit, sing laloba beas, sing laloba anak, bae loba anak, berkah loba anak loba rezeki. Ngan mau loba anak ai hayo di KB mah. Di KB atau di dieu? Di KB lolobana nya. Tapi nya alhamdulillah putra urang mudah-mudahan sing saroleh amin. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilaw warzuqna jatinabah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani
kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Hasan Al-Basri, wadadtu law kana li mislu jabali Uhudin zahaban la anfaquhu li ajli qiraati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh Junaidi Al-Baghdadi, man hadara maulidar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa addama qadrahu faqad faza bil iman. Wa qala Syekh Ma'ruful Karhi, man haya'a li ajli qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa auqada sirajan wa labisa jadidan wa tajammala ta'diman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam hasarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al farqil ula minan nabiyyin. Wa kana fi a'la illiyin man qara'a maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukatin zahabat kana aw fiddatan wa khallatatil kadarahima ma'a darahima akhar waqa'at fiha al barakatu wa la yaftaqiru sahibuha bi barakati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti, man qasada maudi'an yuqra'u bihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal maudi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh Syirri Siqti, ma min baitin aw masjidin aw mahillatin quri'a bihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa hafatil malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa qala Syekh Al-Barzanzi, hamfidhal ilahu karamatan li Muhammadin, hamfidhal ilahu karamatan li Muhammadin, abahul amjad sa'dal ismi, abahul amjad sa'dal ismihi, salli wa sallim daiman ala mada, salli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab iman qad wahada, taraku sifaha falam yusibhum aruhu, taraku sifaha falam yusibhum aruhu, min adami wa ila abihi wa ummihi, min adami wa ila abihi wa ummihi, salli sadayana mudah-mudahan berkahnya ulang maulid Rasul sadaya kemaksadan ijabah Allah, salli
وسلم دائما على أبدا والآل والأصحاب إيمان قد وحدا والآل والأصحاب إيمان قد وحدا كبر كهنا صلاة جماعة hasilkan kubur karena solawatan jamaah hasilkan lahir jeung batina diijabah berkana lahir sareng batin diijabahkeun berkana salli wa sallim daiman ala salli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashab iman wal hada wal ali wal ashab iman qad wahada kubur karena maulidan jamaah hasilkan kubur karena maulidan jamaah hasilkan nu bingung bungakeun nu teu damang-damangkeun nu bingung bungakeun nu teu damang didamangkeun salli wa sallim daiman ala abada salli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada kubur kana pangaosan jamaah hasilkan kubur kana pangaosan jamaah hasilkan enggal diijabah nu usaha sadayana enggal diijabah salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wa alihi. Amma ba'du ay ba'da tahiyyah. Kaum muslimin ahli pengawasan nu aya di ruang lingkup Kampung Datar Manglid oge sabudeureuneuna jamaah nu hadir wengi ayeuna. Urang sasarengan muji syukur ka Allah Azza wa Jalla. Kudrat iradat anjeuna urang sadayana kumpul bareng dina ieu kesempatan ieu teh sanes tapak damel urang tapi dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab henteu setiap jalmi wengi ayeuna dikersakeun hadir dina pangaosan. Urang sadayana nu tos hadir bersyukur ka Allah. Hiji-hijina jalmi anu malam ayeuna penting ayeuna ditingkatkeun derajat ku Allah sabab urang dikersakeun ku Allah bisa ngahadiran pangaosan.
bisa ngahadiran maulidur rasul, bisa ngahadiran sholawatan. Ieu teh henteu setiap jalmi tiasa sapertos kitu. Ku hal eta mudah-mudahan ageng harapan urang sadayana didoakeun ku sim kuring langkah jamaah nu hadir ka ieu pertempatan sing dicatat ku Allah langkah ibadah nu ngajantenkeun tabungan amal soleh masing-masing nu tiasa nukeurkeun kana karidhoana Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam salamina mudah-mudahan teras-terasan ngocor ngagolontor kapangkonan anu agung habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tehilap kasadana kula wargina Kangjeng Nabi ka para sahabatna Kangjeng Nabi tabiin atba'u tabiin ageng harapan urang sadayana umat terakhir sok sanaos teu pernah ninggal pamenteun indahna Rasulullah, teu pernah nguping suanten indahna Rasulullah, tapi urang tos aya rasa mahabbah cinta kajungjunan Rasul. Ieu teh hiji kaistimewaan anu moal aya duana. Ku hal eta mudah-mudahan leleberanana sholawat Allah singet celaka urang sadayana sehingga urang dicatat ku baginda Rasulillah sabab wasilah maulidur Rasul ayeuna dina agenda harian anjeuna hiji-hijina jalmi umat terakhir nu ngengingkeun syafaatul uzma jaga diumil ijazah wal hisab disarengkeun dina rahmat ridona Allah ditempatkeun dina tempat nu terakhir nyaeta tempat anu kenging redo surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tausiah mah cekap neme oge ku muballigh sareng muballighoh marurang kali anu sakitu saena. Alhamdulillah. Budak saha eta teh? Urang dieu sanes. Hah? Sanes? Urang mana tuh? Urang dia, urang desa Wanasari. Gitu. Urang dia, urang desa Wanasari. Alhamdulillah. Doakeun ku urang sadayana murang kali anu sakitu saena mudah-mudahan sing janten bekal aya wa ibu-ibu nu pangaosan jiga kitu bieu dibayar ku dek. Sok hayo. Aya nu wani. Da kamurang kali nu neme oge ku sim kuring insyaallah sabab sim kuring kasiniran ulah koret cenah bieu teh. Mana budak teh? Sok jang kapayun insyaallah tah pribados bade sodaqoh kaduaan ka istri sareng pamagat aya keneh atawa geus euy? Hah? Atuh moal tulus geus balik. Hah? Aya keneh? Hah? Teu aya. Atuh teu tulus. Padahal uing geus nyiapkeun artos sabab katarik kataji eta murang kali. Tapi nya geus balik mah teu tulus berarti si goreng milik eta. Kecuali lamun aya ayeuna mangga kapayun. Moal tulus kudu budakna. Teu bisa diwakilan. Kapanggungna ge murang kali. Tak hal eta ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kumpul bareng sapertos kieu dina acara Maulidur Rasulillah sallallahu alaihi. Ieu teh kanggo naon? Kanggo mempererat ukhuwah Islamiyah, dulur dina sa Islam, dulur uswah Islamiyah, dulur dina sa Islam. Ukhuwah imaniyah, dulur dina kayakinan. Sabab sim kuring yakin urang Datar Manglid, urang Wanasari, urang Naringul pada khususna sakecamatan teu aya anu luar Islam, sadayana ge muslim, terutami nu aya di kampung ieu sadayana ge muslim. Betul apa betul? Aya nu lain Islam? Aya nu lain Islam? Aya ngan lain di dieu di Bandung. Nu di dieu mah sadayana ge Islam. Urang buktikeun KTP na kabeh agama ditulis Islam. Aya nu Kristen? Teu aya. Tah ku hal eta ku pengakuan Islam sapertos kitu lain tibang ungkur bungkusna Islam tapi perilaku ge kudu muslim.
Prilakuna oge kudu seperti Islam, nyaeta islami dina kahirupan urang. Mudah-mudahan simkuring yakin urang dia sadayana urang datar manglid dina kahirupanana pasti mengikuti ajaran Islam. Insya Allah agama mulia nu dicepeng ku urang lain tibang ungkur pengakuan na KTP, tapi pengakuan dina kolbu masing-masing singkacana kayomil ijajah wal hisab. Amin. Sabab Allah parantos ngawawadianan ka urang, memberikan ikhbar berita ka urang nu tertulis dina Al-Qur'anul Karim. Nu didat muqaddimah tadi kusim kuring di awas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika orang kembali ke alam asal kehidupan orang, ke akhirat ngarana, ka alam barzah, alam mahsyar, alam ba'as, alam mizan, nu terakhir alam terakhirnya eta surga apa neraka. Maka gerbang pertama ketika orang masuk ke alam barzah kajeng nu namina iman nu dicepengan ku urang, Islam nu diaku ku urang, ulah dugi ka teu kacanak. Sabab su'ul khotimah goreng kacida eta jalma ngaku Islam tibu budak, ngaku iman tibu budak, ketika pintu terakhir dunia, pintu awal akhirat, iman nu dicepeng jeung Islam nu diaku ku urang teu kacanak. Disebatna teh su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Pertarosanana naha bisa kabawa iman jeung Islam nu diaku ku urang tiasa. Syaratna hiji, naon hiji syaratna teh ya ayyuhalladzina amanu. Hiji iman bakal kabawa ittaqullaha haqqa tuqatih. Urang bakal kabawa iman jeung Islam lamun perilaku urang taqwallah, takwa ka Gusti Allah. Pertarosanana nu kumaha nu ngaran takwa Allah teh imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Nu ngaran takwa Allah teh sagala rupa nu diparentah ku Allah nu mampu urang dilaksanakeun, sagala rupa nu dicare ku Allah nu mampu urang dijauhan. Eta nu ngaran takwa Allah. Ketika eta jalma kacanak iman jeung Islam moal kabawa lamun henteu takwa Allah, moal bisa takwa Allah lamun eta jalma teu boga modal iman. Iman boga modal, urang teh kaimanan kaislaman geus aya, maka modal eta supaya batian modal eta teh teu balik jinis, maka batina kudu takwa Allah. Ketika modal kabawa terus deui urang bati kabawa, maka eta jalma ketika kembali ke Allah insya Allah husnul khotimah, kacanak modal jeung batina disebut faqad faza bil iman. Eta teh jalma bagja ku kaimananana. Mudah-mudahan urang datar manglid pada khususna hiji modal mah urang geus aya, iman geus aya dina kolbu, agama Islam geus aya dina kolbu urang, tinggal mengembangkan. Naon mengembangkan teh? Pelakeun eta modal, pelakeun eta bini di mana dina kolbu urang supaya tumbuh subur ngahasilkeun hiji hasil buah takwallah. Takwallah teh nya eta imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi. Hartina nu tadi ngalaksanakeun sakumaha nu dipiwarang ku Allah nu tos tertera di dalam Al-Qur'an, hadis, ijtihad jeung kias, teras deui ngajauhan sakumaha nu dicarek ku Gusti Allah. Nu kitu nu ngaran takwa Allah. Mudah-mudahan sakali deui urang datang manglid, datar manglid. Datar manglid sadayana ketika kembali ke Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, penghormatan simkuring khusus ka para panitia penyelenggara Maulidur Rasul nu aya di kampung ieu teh da maulid teh saurna sanes di Masjid Jami leres.
ieu teh saka RT-an ieu saka RT-an datar manglid panginten nu gaduh maksad 25-an teh maka kusim kuring didoakeun sadaya para panitia penyelenggara nu didukung keluarga masyarakatna sagala pengorbanan naon bae oge sing dibales ku Allah anu langkung seueur bari berkah amin ya rabbal alamin. Pengorbanan urang nu nyiapkeun caina cauna sagala-galana sehingga terselenggara ieu pangaosan Maulidur Rasul insyaallah balasan ti Allah setimpal dengan pengorbanan masing-masing insyaallah ku Allah dilipat gandakeun dunia bil khusus di akhirat jaga amin. Ku hal eta doakeun para panitia mudah-mudahan sing para ranjang yuswa sing sararehat lahirna sing sararehat batina rizki milik sadayana ku Allah sing diberkahkeun keluargana sing disakinahkeun upami nu tos gaduh keluarga putra putrina sing disoleh-solehakeun upami nu tos gaduh putra atanapi putri. Bil khusus hormatan sim kuring sahibil walimah atanapi sahibil wilayah nu ngagaduhan ieu daerah tikawit Bapak RT, Pak RW, Pak Dusun, Pak Lurah anu tadi kakuping ku urang sadayana sang mangrupikeun hiji arahan ti Bapak Lurah anu baru, Bapak Kepala Desa anu baru ku urang-urang dukung, ku urang-urang doakeun, ku urang-urang ikuti sagala kebijakanana sabab anjeuna salah sawiosna pemerintah nu aya di Desa Wanasari urang doakeun mudah-mudahan sing para ranjang yuswa amin. Sing sararehat lahirna, sing sararehat batina, sing berkah milikna, sing berkah rizkina, sakinah kulawargi saroleh marurang kalihna, bil khusus di ngajalankeun tupoksi tugas fungsi sebagai pemerintah ku Allah sing aya dina lindungan jeung ridona Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal. Para kiai para ajengan ustad ustadzah santrin wa santria guru-guru sim kuring nu aya di kampung ieu di daerah ieu urang doakeun ku urang sadayana sabab urang moal bisa iman moal bisa Islam moal nyaho bener moal nyaho salah moal nyaho kudu moal nyaho ulah haram makruh mubah jeung sajabana upami teu aya elmuna para kiai para ajengan guru urang sadayana urang doakeun para ustad ustadzah nu aya di daerah ku Allah Subhanahu wa taala sing ditambih-tambih berkah ilmuna ditambih-tambih berkah rizkina, ditambih-tambih berkah keluargana, ditambih-tambih salaleueur santrina, bil khusus jaga di akhirat sing tiasa nyandak urang nu janten warga masyarakat, urang jalma bodoh, urang jalma teu nyaho nanaon, lintang ti urang teh nuturkeun kana ilmu Allah anu ditepelkeun dina manah jeung qalbuna para kiai para ajengan. Ku sabab kitu urang mah sebagai pengikut baik nu bener laksanakeun bener nu salah jauhan salah nu kudu laksanakeun kudu nu ulah jauhan ulah tinggal kitu we urang mah jadi masyarakat mah teu kudu riweuh teu kudu riweuh keun bae nu neangan ilmu na mah kiai nu neangan kebijakan mah pemerintah ngan urang atuh wayahna kudu tasdikun bil qalbi hartina kudu ngabenerkeun ku hate teras deui kudu laksanakeun bil arkan ku perilaku urang ceuk ajengan bahwa hal seperti kieu teh salah ieu dasar hukumna urang teu nyaho jadi nyaho oh geuningan kieu teh salah atuh tinggalkeun gampang jadi buntut mah babari. Dadeka mending kena jadi buntut daripada kudu mah patahan batur mah sebenarnya nama. Naon sababna babari jadi buntut mah? Ceuk kiai nu ngaran salat nu 5 waktu teh hukumna wajib lamun henteu salat doraka alah sugan teh teu dosa lamun teu salat. Atuh urang teh laksanakeun salat samampu urang sabisa urang da teu bisa ajengan babacaanana oge sok atuh papatahan aya urang dieu nu datang ka ajengan hayang dipapatahan jampe salat. Halo aya ibu pernah datang ka imah kiai Pak Ustad abdi teh asa poho deui ieu teh niat wudu teh aya nu kitu eueuh berarti geus bararisa
Simkuring mah moal nuding berarti geus tarariasa. Pak Ustad uing teu bisa nu ngaran niat salat duhur, salat asar, maghrib, isya, subuh, uing teh hayang bisa nu kumaha nu bener nana teh bisi kuring salah hayang di Bandungan bisa mah bisa meusan baheula keur budak. Ngan bisi salah sabab kuring teh geus sekian tahun teu dipake. Ngan ayeuna gaduh kasadaran Allah masihan taufik hidayah kana kolbu simkuring jeung reteg ayeuna teh hayang salat daru masa geuningan umat Islam teh supaya salamet dunia akhirat teh kunci pertama teh kudu salat uing teh ngan babacaana poho deui apal saeutik cih pangbandungankeun Pak Ustad aya nu kitu. Berarti geus bararisa alhamdulillah. Ngan lamun nu teu bisa ngajedog wae rek jadi naon atuh modar teh jadi lok-lok bunga. Masya Allah tabarakallah. Anjir cenah ustaz lebih kasar gitu. Kudu kasar kan ngedul salat mah supaya naon supaya eling. Dadi lemes-lemes ke mang hayu urang netepan da eta teh kawajib yah kumaha dewek teu ari aing nyadap kawas moal modar wae. Punten ibu hadirin rahimakumullah lain ulah cenah ustad kasar teh ulah sote kanu lemes di kasaran ai kanu kasar mah kasaran deui bae itu. Punten ieu ka jamaah sadayana geus waktuna ayeuna teh geus akhir zaman rek naon bekeleun pae ai lain titina salat mah. Anjir cenah euy kaduhung aing ngonang ustad. Bisi teh macek jamaah kaduhung aing ngadong ustad Cecep. Pek rek kaduhung mah teu nanaon ngan ulah katutuluyan. Ulah katutuluyan. Sabab naon ieu ngadugikeun hak urang mulu dan unggal tahun rojaban unggal tahun terus pengajian unggal minggu init mingguan init sahriahan ari salat ditinggalkeun keur nanaonan ijot keur nanaonan moal aya manfaatna aya manfaatna mah ngan moal pati gede naon sababna pokokna dina salat. Sabab Kangjeng Rasul diutus ke alam dunia teh keur nyaangan jelema nu teu apaleun seperti urang. Seperti urang. Jadi urang teh apal kewajiban urang nu teu bisa ditawar-tawar deui hiji nyaeta salat nu 5 waktu. Geus ngalaksanakeun cenah ustad uing teu kudu dicarekan kitu uing lain nyarekan kanu geus ngalaksanakeun kanu acan rek iraha atuh ijot rek iraha lamun teu aya ngamitian cenah ustad kumaha dewek masing-masing ustad dewek hop siap urang masing-masing ketika paeh keun sing masing-masing. Ayo, atuh kumaha nu hirup cenah paduli aing ngarek dipalidkeun. Palidkeun. Tuman teuing. Anjeun naon sok sing jelas urang. Ieu hukum anu kedah dijelaskeun. Wah masing-masing cenah ustad ke ketika paeh cirian. Datang pamajikanna jebleh ka ustad. Ustad itu jelema geus loba naon? Salaki uing maot. Maot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jalma mah geus loba, ngan atuh Allah nu bisaeun ngurus mayit. Oh, salaki ece nu ngajak masing-masing teh. Bejakeun ka salaki ece masing-masing. Naudzubillahi min. Aya ustad nu kitu moal aya ece. Kajeun kalah kumaha oge tetep we da kewajiban rek nu bener rek nu teu bener keun bae dilakukan bae kewajiban mah maka simkuring punten ka jamaah sadayana lain amek kanu tara lain resep kanu osok teu boro-boro teh teuing ngan ieu mah bisi poho ngabejaan
ka diri simkuring anu nyariosna oge ka ikhwan jamaah sadayana dulur simkuring dina saagama jeung saakidah. Pokok pertama dina pangaosan di mana bae urang sadayana hirup beragama, hirup bernegara, hirup nu paling pokok imtithalu awamirijlah wajtinabun nawahi teh nyaeta nu kahiji supaya urang ketika kembali ke Allah kacanak iman sinareng Islam kudu gaduh bati modal iman geus aya modal Islam geus aya batina nu kahiji lakukeun salat nu 5 waktu sakitu bae. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk urang sholawat heula mudah-mudahan refresh otak urang ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan taufik sareng hidayah. Mangga sholawat Kang. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma ahwakum man ana man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma ahwakum Allahu rabbi cahaya ilahi wahai Allah rabbi jaga guru kamilah pendosa yang harap karena cinta wasilah yang mulia darimu Syekhona man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma ahwakum cintaku yang suci padamu Murabi tak akan tergantikan kekal abadi karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia berkahmu Syekhona man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma ahwakum kabulkan ya Rabbi harapan aku ini agar sang Murabbi meridhoi kami panjangkan usianya sehatkan badannya supaya berkahnya menyertai hamba man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man
fama ahwakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alaihi sallallahu. Jadi amanat kahiji kanggo diri pribadi oge ka jamaah sadayana hasil tina Maulidur Rasul kacintaan urang ka baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibalesna cinta urang ku Kangjeng Rasulillah ketika urang ngalaksanakeun apa yang dicontohkan Rasulullah anu ku urang dikipika cinta. Hiji-hijina baginda Rasulullah amanat ka umatna as-sholah nyaeta tentang sholat hiji ta eta mah teu bisa ditawar-tawar ce cenah da geus apal cenah ustad ieu teh sok ngalaksanakeun nyeta cenah sakapeung lumayan belang-belang ge daripada henteu sama sekali nya lumayan bae lah lumayan ngan meureunna nya wayahna we eta mah nyimpang heula gitu. Ya, nyimpang heula ka mana nya tuh kanu nyeri itu kadinya kanu caket gitu. Tak ku hal eta ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah simkuring ngabuka wawasan kanggo jamaah sadayana punten ulah aya asumsi sapertos kieu ya cenah salat teh eueuh karasana dek salat anger cenah salat ge hayang duit mah kudu usaha emang salat hayang beunghar. Salat mah ece lain hayang beunghar. Salat lain hayang cager, salat lain hayang kabeuli sawah, salat lain hayang budak soleh, salat lain hayang boga pangkat. Salat mah ngajalankeun sebagai kewajiban pedah urang dijieun jelema sakitu. Dalam mun dijieun emeh mah moto tita salat. Upami urang jadi emeh doma hayam teu dititah sok ngan ku sabab urang daek teu daek geus dijadikeun jadi jelema maka wayahna mung atanapi hoream atanapi kumaha bae wayahna lamun eta jalma hoyong kembali ka Allahna nyanak iman sinarang Islam modalannya eta ku salat eta bae hiji modalna eta. Jadi ieu mah daek teu daek tidak bisa ditawar-tawar. Geus nyaho cenah ustad tiba heula oge nyaho deh ka. Geus apal alhamdulillah laksanakeun geus cenah dilaksanakeun alhamdulillah. Tinggal ketika urang geus ngalaksanakeun ibadah pariksa ibadah urang. Naon sababna? Sabab lamun teu dipariksa bisi eta ibadah urang salat nu 5 waktu teh tidak berkembang sehingga tengah hasilkan karena akhlakul karimah anu alus. Sabab contoh urang lamun temah nyawa terus eta nyawa melaken pare di sawah urang naha kudu diurus atanapi kudu diantep urus supaya naon diurus supaya jadi na alus kakontrol bisi aya panyakitan terus ke hasilna insya Allah bakal sakumaha harapan. Tapi lamun urang melak pare di sawah cep 3 bulan teu ditempo-tempo antep we kira-kira eta pare ceuk logika kieu heulaanan eta pare kaala moal kaala kajen kalakumaha ge dina kaalana ge teu sesuai harapan. Salat ge jiga kitu ibadah urang geus daek nya alhamdulillah ngan tetep ibadah urang salat urang kudu dikontrol bisi kumaha bisi teu ngabuah sabab loba salat nu teu ngabuah. Eta level kadua eta ulah boga sangka peda urang geus daek ibadah nu 5 waktu ngaku we deka yakin ahli surga edan sugan edan nu kitu ngaranna itu anyir cacak nu geus salat oge nu geus daek ngalaksanakeun salat can gua ahli surga komo nu henteu kitu tah eta teh aya bab komo bab penyakit komo bab dalil komo bab cacak-cacak
cacak nu geus daek ngalaksanakeun salat nu 5 waktu can puguh ahli surga. Komo nu henteu atuh ijot. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Kumaha atuh supaya ngabuah dikontrol. Tingali saminggu sakali salat urang bener henteu babacaana. Sabulan sakali kontrol bener henteu. Najisna bisi temah kabawa. Satahun sakali dikontrol bener henteu nutup auratna. Satahun satengah sakali dikontrol taekeun deui bener henteu ngiblatna. Bener henteu hatena. Bener henteu ikhlasna, bener henteu husukna, bener henteu tawakalna, bener henteu sabarna. Wah, beuki luhur. Lain tiba ungkur daek cungket-cungket tuturuti ka batur. Dah, ieu level kadua ya. Maka jalmi anu tos dikontrol salatna nu bener bakal ngahasilkeun di dunia akhlakul karimah, akhlak nu cocok anu sesuai dengan perintah Allah nu dicontohan ku junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon nu tadi ku murang kali dijelaskan sidik jujur. Dah hayo urang kudu jujur, kudu jujur, kudu jujur. Ah hare-hare we teh. Naon sababna? Modalna tah ibadahna teh dipigawe. Kajian ting, kudu jujur, kudu amanah, kudu patona, kudu sidik, kudu tablek. Ya, eueuh ngageduk kana kolbu teh eueuh saeutik di kacan. Naon sababna? Sabab modalna eueuhan. Mana modalna teh? Binih nu utama dina kolbu laksanakeun parentah Allah nya eta salat. Eta heulanan. Eta we modalna nama. Perkembangan akhlakul karimah mah kontrol ibadah urang. Hiji tah ceuk. Punten ka jamaah sadayana, ieu teh nyarekan diri sim kuring, nyarekan sorangan, ngan dipayunan jamaah sadayana, mudah-mudahan sing aya kamanfaatan. Amin. Hiji eta. Salajengna urang sadayana kontrol sagalana supaya ngahasilkeun akhlakul karimah. Gampang dina nu geunahna nama tadi man ahabani kana maipil jannah sajal manu cinta ka Kangjeng Rasul bakal babarengan di surga. Deuh ini beka hipu eta katerangan. Asal cinta we ka Kangjeng Rasul, urang bakal babarengan sareng baginda Rasul di surga. Ketika dibahas tentang masalah cinta na bener-bener nu sayakina hakiki cinta ka junjunan Rasul teu aya sadayana oge. Wah, da urang mah masih keneh resep keneh kana sawah daripada ka Kangjeng Rasul. Masih keneh resep usaha, masih keneh resep kana duit, masih resep keneh kana kapol, masih resep keneh urang mah resep keneh neangan dunya. Keneh heulaanan, sakedik-sakedik we urang mah, sakedik-sakedik heulaanan. Salajengna ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pangapunten sim kuring cumarios. Supados kabuka wawasan urang sehingga urang sadayana di alam dunia hirup seperti ayeuna lain tibang ungkur hirup asal hardolin dahar modal ulin tapi aya kewajiban anu bekal urang keur alam nu bakal leuwih lila moal aya tungtungna sabada dunia. Taku sabab gitu hiji-hijina nu bakal nulungan ka urang jaga di akhirat teh lintang ti nu dimaulidkeun ku urang peuting ayeuna saha baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Urang diasongkeun ibadah ka Allah gopet. Diasongkeun amal soleh gopet. Diasongkeun akhlak butut. Diasongkeun ibadah urang eueuh nanaonan tapi Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ningali kana kamampuhan eta jalmi ku sabab eta jalmi terakhir jalmi bodoh jalmi teu nyaho tapi manehna hayang nyaho bari dilaksanakeun sakamampuhan manehna maka Rasulullah bakal nulungan ka urang sadayana amin ya robbal nunamina syafaatul uzma eta teh ceuk pertulungan jaga di akhirat moal aya bisa nunulungan saha oge moal
harta, banda, tanaga, kolot, anak, incu, uyut, moal bisa karuhun mana ge moal bisa nulungan. Moal kajen kalaku mage ngan hiji we nu dipasihan ku Allah dispensasi tiasa nulungan teh hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang dilebetna nu katulungan ku Kangjeng Rasul teh amin. Ngan make ngan. Punten. Ieu materi nu kadua. Ngan saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadisna kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Lamun cek urang datar manglid mah kieu setiap umat Kangjeng Rasul bakal diasupkeun ka surga kecuali jalmi nu alimeun. Taros we sadayana pasti hoyong. Ngan saur Imam Ghazali umat baginda Rasul bakal asup ka surga kecuali nu bakal dipending syafaatna ku Kangjeng Rasulillah 4 golongan jalma lamun laku di alam dunia. Nah, sadaya umat Kangjeng Rasul bakal syafaatan ku Kangjeng Rasul insyaallah. Yakin sim kuring kana katerangan ngan saur Imam Ghazali tafsiran tina hadis baginda Rasulillah aya 4 golongan jalma anu bakal dipending syafaatna. Apal ece dipending? Naon dipending teh? Kira-kira we ieu mah. Da eta mah bahasa urang ditu pending. Dituna kitu. Dituna hartina dituna teh diengkekeun. Batur menang bantuan urang diengkekeun kira-kira urang genah atawa teu genah? Teu genah. Contoh we kieu urang mah tong sapaat ieu mah heulaanan ja acan engke eta mah kateranganana ayeuna dibukikeun sote. Ngan ayeuna mah urang buktikeun ku perilaku urang di alam dunia. Nu leutik nu sangat leutik contoh. Ece teh atawa akang teh dipanggil ku Pak Kades bahwa rek menang bantuan BBM. Tulisana geus aya ngaran urang nomor nikna sagalana anu gede na 350 sabulan misalkeun. Ini teh urang teh ka desa da di desa rek menang bantuanna teh geus kumpul sadesa nu menang bantuan 100 urang. Contoh termasuk urang pas rek dicairkeun aya telepon ti Jakarta ti kementerian bahwa nama si A si B wayahna eta bantuan pending heula tong waka dibikeun. Termasuk misalkeun ngaran urang nu dipending teh batur menang urang henteu kira-kira genok apa henteu? Genok urang teh. Bakal ngadat naha ari batur menang ari dewek henteu. Saha nu dicarekan? Lurah dicarekan, RT dicarekan, RW dicarekan, Hanas ku Hanas aing teh buburuh ngaramet henteu belaan ngojek ka dieu ka desa. Ternyata batur menang dewek dituna teuing iraha can puguh dibikeuna. Pasti bakal ngadak cacak eta ceuhil pitayeun. Sok nu sapira kitu pan ngadatna bolodog-bolodog wae urang teh apin ngajelang-ngajelang wae panon teh. Cacak eta pitayeun tiba ngukur 350.000. Moal mahi 3 bulaneun sapoe ge beak dibalikeun pinang. Ieu mah syafaat anu sakitu keur zaman pakewuhna moal aya deui nu bisa nulungan hanya baginda Rasulillah sadaya umat Kangjeng Rasul bakal disapaatan ngan saur Kangjeng Rasul wayahna anjeun mah dipending sapaat teh. Dituna tetulus batur geus disapaatan diasup-asupkeun ka surga Allah eta mah jelema wayahna maneh mah kudu nyimpang heula kana neraka diseuseuh heula. Naudzubillahi min. Ternyata misalkan dina pendingan eta teh ngaran urang cih kira-kira rek menta tulung ka saha?
cacak tadi tiba ukur duit 350.000 oge amak nanggeus teu katulungan ieu mah syafaatul uzma batur ngabring urang dipending naudzubillahi min aya nu kitu bakal aya bakal yakin bakal aya jalma nu apal jeung yakin kana katerangan iman jeung Islam geus nyampak dina qalbuna pasti bakal yakin aya keterangan sapertos kitu bakal terjadi jaga diomil ijazah wal hisab nu bakal dipending syafaatna ku Kangjeng Rasul saur Imam Ghazali aya 4 golongan jalma lamun di alam dunyana boga laku salah sahijina mudah-mudahan sanes urang mudah-mudahan terang teu 4 henteu mudah-mudahan lain urang jelaskeun entong bisi termasuk urang mumpung dipasihan kesempatan urang gaduh yuswa sareng gaduh kesehatan sok buru-buru tobat termasuk simkuring saha wae cenah anu bakal dipending syafaatna ku Kangjeng Rasul jaga dia akhirat teh nomor kahiji nyaeta jalma anu sok suudon naon aja suudon teh goreng sangka kabat tah eta Masya Allah alhamdulillah cenah ustad uingan teh suudon alhamdulillah nuhun ai kitu mah itu teh suudon uingan alhamdulillah goreng sangka kabatur tong waka ka tatangga kabaraya anu jauh di imah tangga we heulaanan salaki goreng sangka ka pamajikan sok curigaan ka salaki teu kaur salaki dangdan rada alus ceuk pamajikan teh ka budak jang tuh tingali bapa sia pasti rek karana deui misalkeun kitu da kamari oge kapanggih chattinganana dina HP-na maka ayeuna ge geus moal salah pasti bakal nyamper si eta padahal salaki teh rek nagihan tah eta teh suudon ka salaki atawa salaki suudon ka pamajikan suudon kumaha teu kaur pamajikan ngarentang saeutik ka warung tuh inung sia mah pasti rek nguar-nguar di kagorengan bapa maneh geus rupa-rupa Masya Allah misalkan di rumah tangga seperti itu atawa suudon ka tatangga ngaliwat ka kebon kapol urang ningang isuk-isuk kapol urang rek dipanen geus eueuh ceuk urang geus moal salah ku si anu da kamari ngaliwat ka dieu suudon eta teh can puguh geus dituding tanu kitu ngaranna suudon jelema nu boga laku suudon maka di akhirat kajenting ahli ibadah komo nu tara mah atuh dipending syafaatna ku junjunan Rasul naudzubillahi min dalik maka urang sebagai umat muslim urang sebagai umat Kangjeng Rasulillah terapkeun dina qalbu urang husnudon alus sangka kasasaha ya geus moal salah ngaliwat si eta mah leungit me kamari oge naudzubillahi min nuding ari suudon teh tukang tutudingan bari henteu nyata nu kitu ngaranna suudon ampir adi lanceuk jeung fitnah eta teh suudon ngan ari fitnah mah nuding langsung nuduh ka jelemana si eta yakin tu make yakin deui eta nuding ieu mah suudon mah teu kaur aya ngaliwat eta jalma dina hate teh boanya euy si eta aya boa ka dina hate teh boa dekah boa tah aya kalimat boa eta suudon sahanapeun fitnah suudon teh sahanapeun fitnah ari fitnah mah nuding wah geus moal salah ku si ijot ieu teh geus moal salah bahasana da cenah kamari ngaliwat kadinya si ijot teh geus moal salah senal uing ku si eta dipalingna tah eta mah fitnah
Ari suudon mah dina HTT aya kalimat boa. Boanya euy dek teu meunang bantuan teh ku RT dipengkolkeun. Tah eta suudon. Boanya euy dek batur meunang ai dewek henteu boa kulurah dek dicoret. Boa tah eta teh suudon berarti suudon ka pamarentah eureunnan tah kikituan. Anjir, heueuh suudon teh sugan teh lain kitu. Kitu suudon teh. Ayeuna mah zaman modern ayeuna menyebar suudon teh masya Allah sautak saeutik silih tud. Umat muslim termasuk sim kuring, yuk urang belajar husnudon, belajar alus sangka kasasaha. Tong boroning ka jalma muslim, non muslim oge tong sok tutudinganan. Kak non muslim ge tong sok tutudinganan. Atanapi tong sok cangcaya kolbu teh sing yakin sing alus sangka ka batur teh. Hese dina praktek nama ijot hese eta teh. Matak nyaho orang mah teuing ge pokona nama. Teuing we. Da ternyata geuningan kadang-kadang urang teh sok aya bae dina kolbu urang rasa curigaan. Tah aya bahasana lamun ceuk bahasa Indonesia mah curigaan, lamun ceuk bahasa Arab mah suudon, lamun ceuk bahasa Sunda mah goreng sangka. Kasaha ka batur. Tuh hiji tah yuk bisi temah aya dina kalbu urang sapertos kitu mungpung urang dipasihan kasempetan ku Allah urang hirup di alam dunia urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wa ajmalu minka lam taraqat ain wa atyabu minka lam falyudin nisha'u khuliqata mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqata kama tasa'u Qamarun sidanan nabi qamarun wajamil sidanan nabi wajamil qamarun sidanan nabi wajamil sidanan nabi wajamil waqaful mustafa kal wardi nadi Allah Allah وعطر يبغى إذا مشت أيادي Allah Allah وكف المصطفى كالورد نادي Allah Allah وعطر يبغى إذا مشت أيادي Allah Allah تولوها كل العباد وأمن ولوها كل العباد وأمن ولوها كل العباد
Habibullahi ya khairal baraya qamarun qamarun zidanan nabi والجميل سيدنا النبي والجميل ولو ظل له بل كان نورا Allah Allah فنال شمس منه والبدور Allah Allah ولو ظل له بل كان نورا تنال شمس منه والبدور Allah Allah ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل القول يدار برولي طه قمر سيدنا النبي قمر والجميل سيدنا النبي والجميل Allahumma salli wa sallim wa barik. Nomor kedua tadi kahiji emut kene Halo aya emut kene nu kahiji naon astagfirullah mari terus kan nu kahiji naon halo nomor kahijina teh nyaeta lamun urang boga laku goreng suu gitu hiji tah nomor kedua hate bunga lamun batur susah hate ngarasa bunga lamun batur susah eta tanu moal menang atanapi dipending syafaat ku Kangjeng Rasul teh hate teh ngarasa bunga lamun batur susah batur rugi usahana urang anu bungahna ari batur hasil usaha urang nu teu geunahna tah eta kebalikanana jalmi anu gaduh laku sapertos kitu nyabayana kedahna kumaha kedahna teh batur susah urang milu batur nikmat batur bunga urang ge kudu milu bunga cih ari urang kitu apa acan entos ini urang mah alhamdulillah urang contohan cih urang contohan lamun batur ku ayeuna we ieu teh ngazohirkeun hukum Allah ku kahirupan pemerintahan, kahirupan bernegara, kahirupan bertetangga teh ngabuktikeun hukum Allah. Contoh batur tatangga urang menang bantuan rutilahu contohna. Naon rutilahu teh? Rumah tidak layak huni. Menang bantuan anu gedena rupa-rupa. Aya nu 20 juta, aya nu 25 juta, aya nu 15 juta. Kumaha nepina bae eta mah. Tuh. Manepina we. Kira-kira nu menang bantuan rutilahu cek dohir kieu
bungaheun apa henteu cek urang we ieu mah jalma menang duit 20 juta keur ngomean imah nu geus ruksak kira-kira cek logika urang bungaheun apa henteu bungaheun terus urang nu jadi tatangana cek penilaian diri sorangan ripuh keneh urang daripada si eta nu menang rutilahu cek penilaian diri sorangan ima uingah lain dobol deui deng dek rek krug krug naha ari si eta menang ari kuring henteu batur bunga ari urang pusing anjir teh aing teu balik pamarentah teh tah eta teh salah sahijina urang hate teu genah lamun batur menang genah atawa sabalikna keur nu nampi bantuan tuh nu teu menang bantuan teh teu genaheun kolbuna teh ari hate urang alhamdulillah menang puas ya mah henteu eta teh sarua teu eceregna sarua moal menang sapaat Kangjeng Rasulna eta teh nu kitu teh ketika batur maju usaha rek dagang tani naon sagala rupa jeung perkara jeung sajabana tuh batur teh bungaheun urang ngadon susah urang ngadon teu genah atawa sabalikna urang hasil usaha batur rugi urang seuri cek urang teh ka batur matak ta oge kehed sia puas sia teu hasil deka alhamdulillah tuh menang batina 300.000 dekatina sakilo ari maneh rugi cenah aing modar sia dah nu kitu teh eta teh sarua teu eceregna moal menang syafaat Kangjeng Rasul dipending syafaatna Rasulullah nu kitu naudzubillahi min jadi nomor kadua lamun batur bunga urang ngadon susah lamun batur susah urang ngadon bunga nu kitu nu moal menang syafaat Kangjeng Rasul kedahna batur susah urang kudu ngarasa bingungna batur bunga urang kudu ngarasa nikmatna nu kitu kakara dijadikeun umat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan di datar manglid mah ulah aya nu kitu amin ya robbal bisi temah aya robah ti ayeuna alah cenah uing nu sok kitu teh dek kada sok keheul ka si eta atuh keheul sabenerna mah keun bae tong keheul alusna nama alusna gitu nah teh keheul dah hate atuh eta mah tah sok ngalawan teh kitu musingkeun atuh nya keheul atuh heuh diajar ulah kitu gitu ngaliat kan ada keheul atuh sia keheul cadu keheul misalkeun maka eta urang sadayana belajar eta mah hek dianggap ilmu hek henteu nya teu nanaon uing hanya sebatas ngadugikeun informasi da sim kuring oge belajar sapertos kitu belajar sim kuring oge nu nyarios teh ieu teh Ibu hadirin rahimakumullah eta nomor kadua nomor katilu nu bakal dipending syafaat ku Kangjeng Rasul teh nyaeta jalma nu boga ilmu tapi teu ngamalkeun kana ilmuna tah ieu mah ka ustad sasaranana ka dewek itu tiluanana ge memang ka uing opatanana ge memang ka uing ieu lain ka batur ieu mah ka sim kuring ya cek batur teh uing teh ustad boga ilmu cenah ilmu agama tapi ku uing teu diamalkeun tibang ungkur ngomong hungkul tah bebengok si ieu teh jaga di akhirat teh moal menang syafaat baginda Rasul naudzubillahi min itu ibu hadirin rahimakumullah jadi sabenerna mah nu salamet lamun teu berjuang sararea sim kuring cek batur sebagai ustad boga ilmu tapi lamun teu diamalkeun tibang ungkur ngomong hungkul ka batur ari diri sorangan teu ecreg tah tetep
eta teh cekolot mah ilmuna ngaranna teh ilmu ajuga baturnya angan manehna poek kabatur ulah kitu ulah kieu ari manehna kitu kieu itu ada teh acarang paneta teh itu maka simkuring nyarios sapertos kieu simkuring belajar untuk husnudon belajar untuk bunga ketika orang lain bunga belajar untuk susah ketika orang lain susah belajar terus nu katilu simkuring belajar ngamalkeun ilmu nu kadada kaduga nu nyaho ku simkuring dicarioskeun bari dipraktekkeun ku simkuring insyaallah maka ibu bapak hadirin rahimakumullah ulah boga sangka oh ieu ustad mah ahli surga can puguh oh ieu mah tara salat ahli neraka can puguh itu taku hal eta dina diri pribadina masing-masing rek ustad, rek lain ustad, rek pejabat, lain rek rakyat, rek sasaha nu penting mah kolbu bersih ulah aya suudon nu penting mah kolbu bersih ulah bungah lamun batur susah nu penting mah dina kolbu bersih amalkeun nu nyaho urang ayeuna ibu misalkeun salat nu 5 waktu teh wajib tapi teu diamalkeun berarti ilmu eta teu diamalkeun sarua we kabawa dorakana tah itu lain ka ustad unggul sarerea apan ilmu eta teh kanyaho nu ngaran salat nu 5 waktu teh hukumna wajib ilmu pan eta teh oh hukumna teh terus ku urang teh teu dipraktekkeun berarti kaasup golongan nu katilu tah boga ilmu teu diamalkeun aduh nya euy deka kaduhung jadi jelema kaduhung jadi jelema mending kena jadi embe atuh da ceuk Sayyidina Abu Bakar pan kitu heuh mending kena jadi embe atuh tiba ungkur dipencit dahar ngeuna enggeus moal aya balitunganana tapi jalma masya Allah sabada diciptakeun moal dileungitkeun deui eta mah hanya sebatas pindah setiap alam itu nomor kaopat jalmi nu bakal dipending syafaatna ku Kangjeng Rasulillah jaga diomil ijazah wal hisab nyaeta jalmi anu jablay apalah jablay jablay teh kieu contona aya hiji pemuda atawa pemudi geus siap syarat sirit sorot mampu rumah tangga tapi manehna teu buru-buru kawin tanya nah hajang teu buru-buru kawin cenah daripada kawin mah keur naon kudu maraban anak batur mending jajane saminggu sakali ge kaciwi deui ngonahon tah eta teh jablay itu naon cenah jajan mah malam minggu bayar 200.000 mending eta sarua nu kawin jeung nu teu kawin ge nu penting mah ngungkede naudzubillahi min eta teh jablay ngaranna teh itu isi teh mah aya anu sapertos kitu buru-buru tobat da moal abadi hirup teh bakal paeh ku hal eta ka para pamuda ka para pamudi lamun geus mampu syaratna geus aya siritna geus aya sorotna geus aya sok buru-buru geura rumah tangga niatan ibadah ngajalankeun sunnahna baginda Rasulillah sallallahu alaihi tapi lamun can kawin teh ditanya naha jang teu buru-buru kawin kuring aya kejareun keneh katungkul ku ilmu katungkul ku nyiar pangarti katungkul ku nyiar pangabisa keur pibekeleun ka akhirat eta mah teu kasebut jablay geus 30 tahun can kawin keneh naon jang can buru-buru kawin ieu can katalar Quran uing teh
can katalar alfiah ieu teh keur masantrene terus tah eta mah alus nu kitu mah jihad fisabilillah. Ieu mah geus mampu geus naon teu buru-buru kawin ketika ditanya lain nanaon kawin teh riweuh deh kudu anak kudu ngurus anak kudu ngurus pamajikan batu anak batur kudu ngurus salaki riweuh mending keneh jajan we ngeunaheun. Dah, nu kitu ngaranna jablay. Jablay seperti kitu moal menang syafaat Kangjeng Rasul di akhirat. Aing mah kumaha dewek cenah jek jablay teh. Hanya sabodo. Ya mah ngabejaan pedah kaduyuy. Ngabejaan pedah kadulur dina agama, pedah kadulur dina keimanan. Ngan lain nuding ka urang dia punten ngan ieu mah ilmu bisi tema aya nu seperti kitu lain kudu dibejaan ku ustad wae sabab urang wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar teh ngabejaan kanu poho ngelingan kanu poho ngabejaan kanu teu nyaho. Urang geus apal 4 poin eta bisi tema urang pernah ngelakukan sepertos gitu sok buru-buru taubat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang dieu mah teu aya di antara kelompok golongan nu 4 eta amin ya robbal. Upami teu aya salamet tina kelompok nu 4 eta insyaallah kullu ummati yadkhulul jannah. Insyaallah urang sugan di aku umat baginda Rasul nu ngengingkeun syafaatul udma jaga diomil ijajah wal hisab amin ya robbal alamin. Ku berkahna maulidur Rasul nu ayeuna, ku berkahna muludan pangaosan anu ayeuna, sagala ilmu anu didugikeun hakikat mati Allah syariat lisan sim kuring mudah-mudahan sing manfaat kanggo diri pribadi oge maslahat kanggo jamaah sadayana. Lepat bodo sim kuring leres tina agama hapunten anu kasuhun khudma sopa wada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.